takdirnya baik tamat. Ajengan anjing. Ngomong dong Cek. Ngomong naon? Ajengan anjing. Aisyah goblok pikiran teu. Nonton sorry Bapak. Eta teh nu ngaranna ustaz teh anu mere ilmu ka urang. Nu ngajarkeun salat, sholawat. Saya teh ngajarkeun agama teh sareleun sama Sumu pendek. ajengan anjing. Nah, sia. Nah, kudu ngomong gitu di belah dia teh. Tuh. Iya saha jelemana anu nyieun buku eusina ajengan anjing. Iya. Ieu berarti jelemana ieu teh salah, ieu teh nyieuna ieu teh berarti. Aing teh tarima ieu. Pokona kalari itu saya surah seri ka urang. Malik. Iya teh nu nulisna. Oh, ya udah nenor juga nami. Kowe udah makan meja. Oh, anu ngadamel ieu teh. Sok tulikeun ngadu. Ya. Tulikeun ngadu. Abi patarosanya. Mangga. Naon anu janten cukang lantaran ngadamel judul buku anu kontroversi ieu. Tapi satacana bala capro wilujeng wengi ka sadayana anu parantos stay tune di 104,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng wayah kieu tepang deui teh seneng pisan di Capruk Sunda part 2 episode. Nah, ya part 2-an. Masa teh acan dipaketkeun ge urang dapat paketkeun kieu teh. Ya. Di ruangan paket kieu make dus. Pona seneng pisan wengi ayeuna urang ngabahas hiji buku anu lamun dina YouTube mah clickbait. Click ride. Klik read teh, klik right motoran. Mata kieu engge ulah bahasa Inggris aing mah lieu. Maneh nu ngomong da sareng penulisna oge aya Mang Ridwan Malik. Naon teh? Langsung abi mah patarasan utamana ieu mah. Sanaos abi teh tos rada maca salit-salitnya buku ieu teh, tapi anger patarosanna teh naon anu ngalantarankeun Aridwan ieu milih judul anu kontroversi saur abi mah ieu teh. Karena neme maca oge tos emosi jiwa abi teh. Gitu. Siapa lu sudah ngelis stikerna teh. Paling ngelis stikerna we mah. Tapi nya. Gitu. Coba ieu aya Allahumma sholawat imam. Sholawat. Tah eta. Awalnya mah naonnya langsung itu langsung. Oh bade muka di mah heula. Sama baduh heula. Tapi da tos ilu wae lagi turjaun ieu teh. Pokona mah mukode mah ngiring anu ti payun. Karena sok duaan abi nyanak besek lah. Kustik. Nah ya ajengan. Kumaha abi hoyong amuk-amukan. Amuk-amukan. Nyarekan gitunya. Tah ieu bintang kola lu tuh bisa nyapu gitu. Ya maksudnya abi teh hayang naon hayang ngamuk-amukan karena satu waktu anjing nu abi mati diracun di Cikelet di 2 hari teh uing gitu nya. Terus aya nu masih terang, wah itu anjing pae cenah di aya di jalan cenah di kebun gitu diracun da cenah di observasi otopsi. Anjir gaya pisan. Si anjing di otopsi. Anjingnya kan. Menurut dokter teh ieu cenah diracun aya kandungan di arsenik. Racun bahaya. Sianida. Wah, ku picung kitu mah sianidaan. Nya biar aku kujus nya, tapi kowe anjing ngamang gadungnya. Diracun. Ya gitu jadi pas gitu teh mikir alah nanya aya keresahan. Terus jelema teh meuni kitu-kitu teuing gitu nya ka anjing teh. Padahal makhluk Allah eta teh. Tong bujang-bujang
anjing atuh. Udah tongo walang Asbak we asbak ya. Naon? Ambil diracun. Tadi racun asbak nya maksudnya sami. Oh nya. Oh jadilah anjingan anjing. Berarti lamun secara garis besar cerita mah ieu teh nyaritakeun pribadina AA Ridwan ieu teh. Teu sepenuhna pribadi. Oh henteu. Cuma Berangkatna, sebagian kecil mungkin ya, sebagian kecil. Jadi lamun tadi ditarosna nah non anu jadi tukang lantaran. Jadi tukang lantaran teh si anu ngantunkeunana ieu anjing abi teh. Husnul khotimah insyaallah. Amin. Pidoannya bisa den. Ya nanya balik capruknya. Bahkan karena si anjing ieu nya husnul khotimah. Kira ngaji sekalian. Nah, ada bahasa diumumkan, bahasa siapa yang tadi diumumkan di itu tadi masjid. Innalillahi. Tadi dah. Namina si lobo bisa bade nyimpen hadiah. Tapi kan dia mantes ya eta namina teh. Iya, mah. Gitu. Snowball. Snowball. Lobo. Anu itu anu anjing nu Lobo mah Ridwan. dina ieu Animal Farm. Babi atau babi. Oke. Berarti jadi aya sababagian cerita anu masalah pribadi mah aya di dia, tapi kaseueuranana eta true story atau napi mengarang gitu. Atau napi leres aya sejarahna kantos ngadangu bahwa ceritana teh seperti ieu gitu. Sebetulnya mah si sebagian besar mah ngarang ya. Sebagian besar. Cuma disangkut pautkeun jeung naon cerita-cerita rakyat nu aya di Garut Selatan. Habis kan cikelet ya. Jadi kan biasa di selatan mah kan si mitos-mitos nyampur gitu nya jeung kehidupan sehari-hari teh gitu. Ya akhirnya mah mikir kumaha caranya ceritanya itu supaya seru gitu. Terus supaya ngangkat selatan oge gitu. Jadi orang bisa tahu lah naon selatan teh kumaha alam pikir orang-orang selatan gitu. Si cerita di dalam teh teu pure imajinasi oge nya. Teu semuana fiksi gitu. Tapi teu asli oge gitu. Teu 100% asli oge. Campuran aja cerita. Oh nya. Tapi lamun dina teori fiksi mah maksudnya teh ketika cerita apapun didasarkan tina based on true story atau based aktual event gitu. Kemudian ketika dialih wahanakan tos ditulis jadi karya sastra, eta jatuhna tos fiksi gitu. Itu tiasa digugat gitu. Mata kan anehnya lamun aya buku dijadikeun Bandung gitu. Maksudnya teh iya. Berarti teh ngartos sih. Dengar. Jadi kan muka dari itu kirang-kirang dihapunten ini. Lamun anu tos maca mah pastilah kacida orang Garut pasti nyangka ieu di selatan soalnya aya hiji bagian anu ngabahas tentang sancangnya. Tuh, sancang. Bahkan di dalamna aya mitosna oge kakaitkeun lah gitu, kabahas si mitos-mitosna sareng sabangsaning kesaktian dan lain sebagainya aya oge ngait di dinya. Tapi sisana mah da sigana mah bala capru kedah meser ieu asli abi mah. Jadi kieu nya maksudna teh si urang teh ningal judulna ieu. Ieu tos memantik. Tapi mun ningal eusina bakal sering gitu. Berisi terus bisa lamun pengalaman bolehnya ya mak testimoni ngaranna testimoni ngaranna teh. Testosteron biasa. Jadi eta mah home run, Pak. Home run tot. Horen anjing. Suka tipe kalinya anjing. Aing ikut baheula gara-gara dago. Alus kalau gitu materi dibenerkeun sok terus ya mal dibenerkeun da. Tengahnya cek urang teh soranganna bisa teh kakek. Anu 5.000 liter teh ya. Toran eta. Toran. Aya we nu benerkeun. Keun cek urang beres. Pan mun muat toran lab. Kuran eta mah. Geus atuh panjang teh. Jadi lamun testimoni abi mah nya. Geus. Saat baca buku ya. Jadi urang teh bisa kumaha nya. Lain bisa maca diri, bisa maca keayaan tentang makhluk hirup nu aya di sekitaran urang. Jadi urang ya mah sanes bocoran teh buku nya tiba-tiba lamun aya masjid tinggal lewat hiji masjid teh cika kieu nya aya nu pidato. Terus aya ucing sia ucing keur ngadengikeun pidato, keur ngadengikeun khotbah teh ucing teh. Jadi urang bisa berpikiran seperti itu lamun keur urang sorangan mah. Jadi nya jadi kumaha nya saling menghargaina jeung sesama makhluk teh jadi si toleransinya tuh jadi lebih ayah.
gitu. Kan teu semata-mata segala rupa nu aya di alam dunya ieu. Mohon. Kabeh oge berzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Mohon laras. Gitu. Ya. Itu berarti termasuk nya ieu teh anjing, kucing, ento ka batu-batu ka pasir-pasir berbisik, Bos. Rumput wae bergoyang. Laras. Itu Jadi berarti tujuan intina mah tina buku ieu teh hiji ingin menyampaikan keresahan. Betul. Kaduana nu karos abdi mah teu siga eta we tapi jadi media dakwah nakang Walah. sendiri lamun di eta mah urang teh nya atuh lauk biar di halaman ya dibaca. Dia mah sanes nyepilnya. Jadi di halaman pertama lagi lamun Anda terjebak sama judul ini di halaman pertama lagi gitu surat Al-An'am. Ketinggali nyamoal atuh letik tulisannya. Surat 38 ayat 38 buka hiji, dua, tilu Nah gitu. Tadi ngomong-ngomong selatan berarti asli teh ti Ciklet. Cikelet berarti ieu teh nonoman Garut aslinya. Minuman geuleuh. Gulat kelet. Gulat kelet eta. Namanya. Mana yang menurutna geus eta. Mulai. Oh, Cikelet. Nah, gulat geuleuh. Nonoman geuleuh. Ya, itu kan sebelum. Antu oke sih. Tata nyaping sebelum. Urang Ciklet panu pika sabeuleun mangan hiji si Abom. Jika ada orang apal ya. Kieu urang ngebahas si Abom ini. Ada orang si Jambe ya teh. Aduh, kasebut. Karena si Raina si Abom jeung Abi Besti. Besti. Balad-balad ngeband. Oh nya, oi di dinya mah oi. Oi. Bener. Ayeuna tos perkawis Abon mah nya. Abon. Oh, Abon. Nya. Abon nya proses eta mah sina murulup ke eta mah. Tah. Ridwan teh asli ti Garut, lahir Garut. Maksud tadi Cikeletnya nyawa asli Garut lah gitu. Painten seta acan berangkat janten penulis teh. Itunya ngalewatan heula berbagai macam fase kehidupan. Termasuk keur alit meureunanya ai keur urang keur leutik cita-cita yang jadi naon? Urang astronot. Aya sok keur alit cita-cita yang jadi penulis tuh. Tuh kan teh sinkron aneh. Urang yang jadi dokter gigi. Tapi kemudian gigi bae nyeri huntu urang teh dicaritakeun. Geus dicaritakeun eta mah. Kana dokter hewan gitu. Episode teuing kode urang si dokter eta. Jangan sorangan baca pruk. Bisa dan nanyakeun ka urang poho urang oge. Tapi kan tos kana bola heula. Kanto. Oh, kanto. Karena bola. Jadi kamu teh naon ngiring SSB oge di Cikelet teh jadi pemain bola. Hoyong pisan resep main bola. Oh, SSB, sekolah luar biasa. Sekolah sepak bagong. Ya, deui luar biasa. Suka sepak bola. Oh, sekolah sepak bola. Oh, kan tos SSB. Bola pisan, anak bola pisan. Kan tos lebat klub dah. Itu. Oh, Sigara nyambung klub. Nyobian daftar ka Persigara tuh. Di sini. Nah, betis ya bilih. Cing, ku abi dites monnya anak bola pisan. Terang ka Julapret FC teh. Lah Julapret mana? Berarti bukan anak bola pisan itu mah teu aya tuh. Bola. Awalnya mah sepak bola gitu teu kabayang non. Teu kabayang. Jadi kana penulis. Cuma lamun maca buku mah terus resep di SMP gitu. Oh, jadi saya cikal bakalna. Karena bangor abis teh maksud bangor teh sok mabal ti kelas tapi mabal ti ka perpustakaan. Oke. Mabalnya di sekolah-sekolah kene. Di sekolah kene sebetulnya kan, mabal. Itu mabal eta mah. Tapi kan bolos. Lamun misalnya maca sareng nyerat beda maksudna lamun kawitana resep jadi resep nulis ti iraha. Di SMP oge. Awalnya gitu pas zaman-zaman main bola teh kan karena sering baca juga nama aya naonnya dorongan ieu jeung duka aya nu nyuruh kami gitu ya duka kumaha teh. Oh. Jadi pas tos pas tos sering maca teh ieu naon sok jadi nulis non cerita-cerita sepak bola gini. Cerita berita gitu. Jika lain olahraga gini nya zaman kampung Medina Sport 7 Trans 7 dari itu. Oh nya. Jadi jurnalis. Nah Facebook. Oh di Facebook lajang itunya. Ieu mana aya nu aneh teu? Tunuhnya. Padahal rame tapi rada yang ngelengutan seletiknya. Siga nama orang panggilkan klub biduan kita ieu. Tong gitu Ustaz.
teh. Scrapnya Karunya orang panggil. Karege bagi sekali karege. Oh lila kali karege sekali. Palas nyanyi oge aing. Nah gitu euy. Layak ini ingat sekali. Ya saya. Oh ya ya. Wah siap. Ya. Cukup ya teh. Dia tinggalkan mikun na berikut kitu teh. Sieun kecil banget. Eta teh kudu diingetan deui Ceu Ana nu Oh, atuh Ceu Ana biar ketinggali pandangan unggul heuh tuh. Tos operasi plastik kana Ceu Ana. Kabungkun mah anak cepak, rada berengat-berengut. Kabungkun mah anak cepak aya nama anak hijab. Anak hijrah ayeuna mah. Anak hijrah ayeuna mah di hijab ayeuna mah. Ya yakin tunan deui ti Sate Panur dan Kopi Jaya. Karena orang unbox. Anjir. Ruas euy. Segala. Iya. Roti DKI teh warkop DKI. Roti kasino. Roti kasino. Kasino bayar yes. Tah. Ya non ya. Ubi ya mah ubi. Tah upami ieu teh menu terbaru di Kopi Jaya namina teh Mary Berry. Americano Mary Berry. Jadi biri-biri ya tuh sekalian. Mary Berry. Americano Mary Berry. Tah upami ieu matcha latte. Ieu biasa Kopi Jaya creamy. Jadi ka balajabruk anu biasa hoyong nongkrong hoyong ngopi, anu non kopi, nyemil-nyemil, makan berat, makan ringan, keras berat, keras ringan pokokna mah aya di Sate Panur dan Kopi Jaya di Jalan Ibrahim Aji, Kota Garut. Tampang ku nomor urang dengan wae jalan asa ganti nyebutkeun ada aya nomoran jalan eta teh. Kurang nomoran. Ngalah, nomor sebenarnya. Ya, nomor eta lah. Berarti 8 orang mah. 40 teh rada logor setik. 8 mah pas. Eta mah di Sabatuan. Dipakeun bae. Disebut we kabe. Aduh. Tah. Wih deui mah kade bari di tuang mangga. Abi bari resepnya. Mangga. Tapi kan Mang berarti ya upami tadi teh tos nyerat gitu nya. Ya sabaraha bulan prosesna ya? Abi abi mah udah pinternya sakedap. Sakedap. Cek di orang. Nulis ya Allah. Rame kan? Kamari teh abdi teh di piwarang guru nuliskeun nama ieu nu kedah jadi guru abdi teh ya Allah. Sinjankan guru abdi ya Allah. Urang tadi da kumarga teh upami nyerat teh tipe wae. Nyerat dina wae age teu kaos. Kamu kok tulis tangan. Urang mah tong boro-boro nulis atuh bos. Ngarek HP tipe urang mah. Kadang-kadang kerkep kan. Tipe ngarek HP kayak manual gitu nya. Bahaya. Jadi sebenarnya sih awal nulis mah 2021 di bulan Maret. 2022 jadi 22 itu. Kemarin tadi 2025 nya? 2024. Oh 2024. Jadi ya sebetulnya mah di tahun eta teh dua kejadian selain almarhum ieu si Lobo kantunkeun. Aya berita iyalah viral gitu. Namanya si Mbah Hesti Sutrisno gitu. Perempuan bercadar, berhijab gitu. Tapi manehna teh ngukut anjing bikin shelter gitu. Jadi nyelamet terus aya sebagian warga nu ngaprovokasi ormas lah gitunya. Orkang berenya dari Sunda Orkang. Mas mah Jawa tuh. Orkang bener ke Hartos. Bakaran. Bener suka tebal kebeladinya lompatna. Ya. Mun terus. Iya, abi tos tiasa ngagantoskeun ieu. Ngawadul produser kami. Kajong cenah eta mah rada teu pati ngabodor. Aduh ya Allah. Orkang aya. Apaan tegalna di dieu mah? Orkang. Aya orkang gitu nya terusnya digeruduk lah gitu nya si Bumi nanti. Mau teu pantes namanya dicadar orang Islam ngukut anjing gitu. Gitu awalnya. Jadi katurung katutuhnya urang teh keur Lobo. Keur gitu nya almarhum gitu. Jika Munir kan diracun. Di udara tapi modern mah di darat ya versi darat. Ari ieu mah bentena ieu mah anjing na diracun, ari itu mah anjing nu ngaracuna. Ari Iwayan Mirna aing karek manggil eusina aja tadi. Jadi eta terus sabaraha bulan teh? Nya setahun. 5 bulan. 6 bulan.
Cuma diendapkeun heula. Terus nulis beres draft 1 mungkin sekitar 80.000 kata lah gitunya. Nya sabaraha lah 200-an lebih halaman gitu. 2022 di Omean, terus diendapkeun deui 2023 terus di Omean deui gitu akhirnya aya editor. Untuk ngiringan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2023. Kantos ngiringkeun di Jakarta. Oke. Kan kenging hikmahna we di DKJ. Kenging hikmahna alhamdulillah. Sakitu. Kenging nanaon besar anu kada teh nya. Ieu teh buku pertama nu diterbitkan. Nu kahiji. Buku kahiji. Tapi kan lamun nyetak buku di urang saya nyetak di mana? Di Jogja. Oh di Jogja. Yo Malire nya. Malire. Oh di Jogja teh kutan teh aya percetakanna di Jogja, penerbitan nama di Garut. Oh penerbitna di Garut. Sudah penerbitkanna di Asia euy. Oh di Garut. Aya nya Malire nya. Malire. Oke. Nya. Partarosana teh painten naha nyetakna di Malire. Maksudnya penerbitna naha bet di Malire. Maksudnya penerbit kan di Indonesia kayak tang seueur gitu nya. Mulai anu alit duikeun ka anu alit pisan. Ya maksudnya penerbit ageung gitu nya tos ieu kan urang teh ari hoyong biasana hoyong terkenal masuk ngambil jalan anu pang mulusna gitu maksudnya teh. Sedangkan abi nguping penerbit Malire teh mangrupikeun penerbit di Garut. Leres. Tanah bet milih penerbit Malire eta gitu. Sebetulnya mah teu milihnya karena abi teh aya pilihan. Dalam nabi ditawaran ku penerbit pada gua mending ngadinya gitu. Yuk kakupingan ku orang Malire malah naon. Ya bakalan naon atuh. Ya maksudnya si Malire ieu teh kan abi sareng rencangan duaan, tiluan abi sareng rencangan. Anu duaan ya teh rencangan teh tilas Daramali penerbit lah gitu. Wih ka Garut gitu. Pas ka Garut teh jika manehna teh hoyong naonnya aktualisasi diri beurnya karena kebiasaan kerja di penerbit gitu. Karena terangeun abi gaduh naskah manehna teh mending urang terbitkeun cenah gitu. Naskah teh cenah. Urang nyeun penerbit we cenah. Kitu nu duaan eta teh. Janten lah di dinya. Janten lah nya sok we cik abi teh gitu. Karena portofolio. Karena kan lamun diterbitkeun ka penerbit nu arageung nya, penerbit mayor gitu. Teh acan gaduh legitimasi nanaon gitu nya novel ieu saha meureun si Ridwan gitu nobody bacil. Ya. Ya maksudnya kan namun tadi pilihan Malire teh pilihan dia sebetulnya. Oke. Iya Mang. Kan di tahapan nulis tadi hoyong uih dari kawal tadi ka cara nulis gitu nya. Nyesep prosesna nulis saat nulis kan naik cetak tah hoyong nepi ka terbit kieu teh tahapan-tahapanna teh kumaha panjang kan lamun dina filmnya teh ngawitan skenario meureunan terus syuting terus rek penerbit teh aya naon lembaga sensor nu karena itu dina buku aya. Cuma karena penerbitna indinya penerbit kecil gitu jadi lebih fleksibel gitu. Jadi orang teh leuwih kumaha urang oge si penulis teh punya ego yang bisa dipertahankan gitu. Kan jika nama lamun masuk ke penerbit besar mah ieu mau di ACC judul gitu. Jika nanya gitu. Untuk menimbulkan polemik dan lain-lain. Di industri musik gitu makanya lamun aya sensor. Cuma kan karena ieu mah kan jeung babaturan oge nya. Ieu judulna kieu we. Paduli we urang. Oh mama newe da maneh cari kanan ge gitu ya. Cek babaturan teh bae paling ke maneh nu diserang. Ya tidak kabar lagi sih menarik. Eno bikin desain asa. Gary, Abeli kalau tahu Abeli di Jalan Pemandayan. Aya unsur-unsur Palestina gitu ya. Tina warna oge-nya. Tina warnanya. Ya aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat. Ya. Karena sholawat jadi salah satu. Filosofian teh ya? Iya. Kumaha cik filosofi. Jadi itu kan mana kamera? Oh iya. Mana? Jadi si premis dina buku nanti kan pernah dengar teh lamun manusia naon sedang sakaratul maut cenanya. Kehidupan nanti akan diputar dari lahir sampai di jika orang teh lalajok video gitu. Abi teh ngabayangkeun jika nama anjing oge kitu meureunnya gitu. Jadi seluruh kehidupan nanti direkam terus pas sakaratul maut diputar. Jadi itu juga jam pasir gitu.
Oh iya. Ya jam pas. Semakin ka dieu teh semakin non waktu teh menipis gini kan dieu teh. Jadi jam pas. Meureun kitu juga namanya ger nya. Abi kata terakhir. Eta mah interpretasi abi namanya ger. Diserahkeun we desain cover maka Gary. Oke sih. Kalau kan atuh berangkat teh berarti awalna kan berangkat menulis teh tina resep nya. Aya ketertarikan lah gitunya karena sering baca akhirnya jadi ada keinginan dorongan ingin menulis gitu. Tapi kan sasaho ge tiasa nulis mah. Sanesna mah. Nulis mah tapi menulis menjadikannya sebuah buku kan eta anu susahna teh gitu bagian anu sulitna teh ta mempelajari eta di mana? Abi kuliah di Jogja. Kuliah sastra Inggris, kuliahna sastra gitu. Enten juga teori-teori naon sebut teh teori kesusastraan gitu lah nya diajarkeun di kampus teh meskipun konteksna teh teori-teori sastra Inggris gitu nya. Tapi kan dina praktekna sami wae sebetulna mah gitu. Buku-buku nu diterjemahkeun ka bahasa Indonesia nya teorina sami ti barat gitu ngambil ti barat. Teori sastrana gitu. Jadinya sedikit banyak pas kuliah ngabantu gitu. Membantu untuk memahami how to write a fiction. Kumaha nulis fiction teh kumaha gitu. Tah awalnya pas kuliah jadi sebetulnya mah teh aya niat jadi penulis, hoyong nama jadi pemain bola gitu. Nu tadi deui ngejar cita-cita berarti mata kuliah jurusan sastra oge karena ngincerna pemain sepak bola. Karena abi teh karena kan abi teh mikir teh jika nama lawan bisa bahasa Inggris jadi pemain bola kan bisa keluar. Oh, bisa keluar. Bisa langsung. Kan aya abi rencangan orang pauntul kan Cikele gitu nu seleksi Persib Sabaraha gitu. Tapi gagal teh karena teu bisa bahasa Inggris. Barat tuh. Itu bisa dilatihna ku Atep Guardiola. Ya kan bisik kan meureun aya pelatih ti mana. Ya benar. Arsene Wenger. Urang oge bola sok ngadengekeun lagu-lagu Korea. Kan pesan apa jadi TKI gitu maksudnya. Korea Utara ya. Tapi cocok ke Korut kan ke Pyongyang sih benar. Ke Pyongyang jadi anak gua. Eta paeh meureun Conggun dah gini kan. Ka di ditu karek-karek hak oge berpotensi paeh. Jadi sebenarnya mah kuliah sareng nulis aya hubunganna gitu ya. Aya sastra. Kan ari abi mah kapung teh kuliah teh di sastra mesin. Walah. Jadi ayeuna teh upami piwarang nulis caption anu teh ieur we. Ieur tipe. Cek aya ieu mah kamu abdi we. Ulah kok belajar belum saran. Upami saur Ridwan ya. Tips cara menulis yang baik, yang benar itu seperti apa sih? Basic lah. Kata kan ya gini. Kada saum mah bisa barahan mutih. Kita balik. Sakira-kira ngalieurkeun urang kita balik bintang tamuna. Sampaikanlah walau satu ayat. Tadi bisa mau jadi Iya bener. Aing jadi eseng eta geunana ya. Tapi kan aya ieu ceritanya cek anak psikologi mah duka bener duka henteu tapi abi teh di wartosan kurang rancangan anak psikologi. Jadi orang teh lamun melakukan hal baru 21 hari terus-menerus tanpa berhenti eta teh orang akan ketagihan kesanduan. Jadi misalnya lamun tadi pertanyaan kumaha cara nulis supaya bagus dan lain-lain. Nya terus dilatih jika nama anu basic nama selama 21 hari misalnya teh latihan untuk menulis naon supaya henteu tipe gitu nya terus we mengembangkan terus we 21 hari teh gitu ulah icil. Lamun icil sekalinya ka 0 deui hiji 2 3 2 hiji sampai 2 hiji. Iya. Jadi engke cenah mah dijamin moal bisa eureun cenah. Jadi bisa karena biasa. Karena biasa. Practice makes perfect. Banyak berlatih agar masuk sepak bola. Kela. Dabil mah footballan tukangna socceran siapa sepak bola teh bodoh ka ieu teh. Pan perfect kita teh geuning kana mun dina bola oge mun main PS. Perfect shoot tuh main bola eta teh teh. Perfect kan main bola geus teruskeun. Oh jadi ya terus latihan we juga. Terus
terus latihan. Bisa karena biasa teh eta mah mungkin secara basicnya gitu ya. Hukum alam lah eta mah. Orang sering ngalakukeun naon gitu terus penerus nya pasti akan membagus gitu. Nya kecuali orangnya speknya segitu. Harus menyadari berarti. Tapi maksudnya kan bisa waktu itu orang teh. Tapi kan meureun bisa di-upgrade naonna gitu nya lamun dina Android meureun naonna diperbarui. Jadi upgrade kalah kangaheng. Abdi di-upgrade kalah ngaheng. Da mana teh upgrade kana nulis ngaheng tah. Batur mah nu di-upgrade teh sistem mana mah virus. Misalnya ya aya tips tuh lamun pertama-tama nulis gitunya kira-kira tah anu paling gampang ditulis teh nulis naon? Nah berimajinasi atau nulis cerita sehari-hari atau kumaha tah? Saya teh nulis cerita sehari-hari we. Mulai tinu paling deketnya ABG sebetulnya mah kebiasaan bisa nulis jadi panjang kita karena terbiasa nulis jurnal baheula mah diary nya buku diary gitu. Buku diary baheula mah tapi kan lalaki zaman baheula mah lawan nulis diary sok dicap ieu nya bencong enggak nya karena kan buku teh binder gini aya gambar naon itu warna-warni gitu. Iya bener. Tapi ge baheula disumputkeun teh harapaleun kitu. Pasti nyeratna nganggo pensil inulnya. Tinta mas. Eta nu kerasna nu seungit. Aya narkobaan eta nu seungit. Oh, ada narkobaan. Iya, Mas Bran papir Mas Bran mah alah ipisnya eta tipis. Awet deh. Nya awet. Oh, i bencong. Nya awal-awal gitu jadi nulis karena kebiasaan ternyata istilahnya lebih keren itu journaling gitu nya. Nah, ayeuna kan naon untuk mental health gitunya terapi gitu kan aya nu disarankeun untuk journaling. Jadi orang tiap hari nulis we gitunya. Setiap hari mungkin 300 kata lamun di laptop atau meningkat jadi 500 kata sehalaman 2 halaman gitu. Awalnya mah di 2014 tah journaling we. Nya awalnya mah nya micen karung sing weh di dia buang sampah gitu. Nya aya pikiran ieu nya daripada psikolog kan mahal. Ridwan mah jangan untuk dibuang karena tulisan teh mules sirah teh gitu. Mules. Murang maring ya we. Murang maring. Jelas beteung nu mules mah lain sirah di mana ge. Beteung nu mules mah. Sirah mah teu mules. Seueul. Kilikiban we di dinya. Kalikiban mun-munan lah. Mah we lah lieur. Di kalikiban sagala teh. Romeheun. Kala eta rilis resmi na teh berarti sasi naonna 2024 terus terus pajang sabaraha hiji bade setahun juga namanya terus bade setahun November 2024 terus pajang sabaraha naon unit anu nyebutna eksemplar setelah unit eksemplar aya catatanana dukanya abi teh ieu kana seueur teuing nu payu tos teu ka eta. Tapi terakhir mah 300-an mah keluar. Ayo. Oh pamit. Ya mah curhatnya. Kana anu kieu aceh. Heula aing teh heula lamun menarik abi rek sok ngagosok tuur sia mah. Manawi. Kan namun YouTube itu mana sebenarnya tina monetisasi tak upami buku kumaha eta sistemna buku mah royalti sami jiga lagu kami dukanya musik teu uning oge tapi lamun buku mah nyetel gurina di itu di kafe nya atuh da kamari lieur kan aya am gitu lamun digerebek wami wajib hamil hamil eta mah sami buku mah biasa nama ti penerbit teh aya royalti kanggo penulis umumna biasana penulis teh dapat 10%. Bahkan aya 5%. Jadi misalnya lamun harga buku 100.000 5% tina 100.000 sabaraha? Matematik. 5.000 merenya. 5.000. Ya anggap we 5.000 gitu. Tah jadi lamun nu kajualna 100 eksemplar berarti 100 kali 5.000 sabaraha? 105.000. Nya. Nah jadi sakitu si royalti teh. Si royalti biasa persenannya. Tapi biasa nama dibayar nama aya ketentuan penerbit. Tapi biasanya per genep bulan, aya nu per 3 bulan. Tergantung pay letterna cair irang. Tergantung cepet atau henteu si buku teh ieu teh naon.
kajualnya gitu. Lamun misalnya dalam sebulan 1000 eksemplar, wah umroh langsung abi ge. Upami 888 mantu umroh. Tagulakan hiji. Umroh abi ka ieu kapan jalu umroh. Abi di kamar tawaf di Simpang 5. Oh iya. Di kamar anak karep. Nah, ada ya teh perasaan mah cappuccino ya. Mochaccino Oh, gitunya. Oke, jadi seberapa persen dia usiana? Semuanya rasakan eta jadi lieur urang teh. Aduh, berarti lamun ya loba saeutikna aya buku ya. Berarti ngaruh oge karena minat baca di negara urang intinya. Jigana we nya. Ya. Berarti semakin banyak terjual, berarti semakin banyak orang yang tertarik untuk membaca literasi. Tapi kan literasi. Tapi naon atuh saya teh. Tapi urang teh justru menyoroti eta nya kalau ngomongin minat baca, dasa apal urang mah. Center mana? Menyoroti. Oh. Kumaha. Pokoknya make bahasa nu bodoh kumaha naonnya. Mencrong. Urang teh memencrongi tah aing mengerti. Memencrongi ayeuna minat baca di Indonesia di kaula muda. Nu sangat rendah. Sorabi mah ayeuna teh sangat rendah karena naon? Karena urang seingat urang bahasa baheula waktu masih SMA urang perpus tuh rame. Asli. Zaman orang SMA nya masih rame lah. Perpus kayak misalkan beli sekolah ya. Tahun sabaraha teh? Urang SMA atuh ame ngabeletuk ngabejaan gitu. SMA 2002 hiji kan urang SMA teh. Kamari. Terus. Eta kan zaman orang SMA masih misal balik sekolah ya. Ini ka perpus. Urang baheula sok nginjem buku, ingat ya mun ka perpus teh nginjem buku Harry Potter baheula teh. Eta abi ge resep maca tapi we mah sifatna bacaan anu fiksional nu kitu, nu cerita-cerita. Anu Harry Potter teh supir angkot. Harry Jontor eta. Supir angkot. Anu tanya naon ternyata penyihir eta. Iya, kan sampaikan ka berapa bukunya? 7 8 buku. Episode aya nya si karyana J.K. Rolling Stone. Nah, eta nya bener. Tiap pulang misalkan pulang sekolah ka perpus itu rame di perpus teh gitu kan ayeuna mah nya mun urang pernah ka perpus anterkeun orderan kosong padahal ayeuna teh aya sing goreng teh geus setengah peuting di perpusna urang ge karek ngadar eta teh geus tutup perpusna teh jadi eueuh saha nu order eta nu jadi pertanyaan urang oge tapi padahal mah kuliah ayeuna aya jurusan perpustakaan teh nya aya ilmu perpustakaan aya jadi kaluarna jadi perpus jadi naon kaluarna sarpus sarjana perpus tinggal tanya tuh apa tapi aya enak teh tapi benar orang orang SMP kan perseberang jeung perpustakaan umum di rumah sakit anu ayeuna mah gigireun rumah sakitnya urang oge kadinya baheula teh pan urang pas seberang-seberang eta sekolah jeung urang teu mana mah ke SMA urang mah SMP oh bener beda berarti eta teh 2023 meureun Kadang-kadang aku banget. Nya baheula mah emang urang teh kan ngaluarkeun duit teh nya nepi ka iuran hayang jadi naon ngaranna teh anggota perpustakaan anu jadi langganan teh geuningannya subscriber versi baheula terus lamun telat malikeun di denda ge belaan udah can tamat teh maca urang ieu bodoh pan macana gitu aing ngeser-ngeser eta cenah ayeuna lieur aing mana jiler mun meninggal minat baca karena ini anggaplah jualan buku berarti ninggal pasarnya pasar minat baca nu kabaca ku minat baca nu kabaca bener kabaca ku siga kumaha ayeuna di mana itu di Tasik lah anggap insyaallah punanya baca ku emosi ya mah Hah? Pemitu kabaca di Tasik udah Garut teh. Di Garut. Lamun dukanya bikin jigana mah kada pandangan pribadinya.
Cuma lamun pandangan pribadi mah jika nama aya tumbuhnya meskipun salit-salit gitu. Jika ruang-ruang komunitas mulai kebentuk gitu, taman baca di tiap kecamatan gitu. Terusnya acara-acara nu berbau literasi gitu nya. Terus kemarin teh urang geuningan ngayakeunnya di Kopi Jaya. Kopi Jaya teh. Pan tiasa dianggo event di Kopi Jaya mah. Turunan itu dulu. Mau turunan tas anu kemarin teh pekan literasi. Ya itu kan salah satu bentuk aktivasi ieu nya kumaha supaya orang Garut teh aya geuningnya nu maraca gitu, aya ngayakeun. Nah, ngeheng ya. Tanya saya rambutnya. Hanya bingung belakangnya dai. Bung halus Tumpayan. Terus. Ayalah pertumbuhannya gitu. Meskipun jigana nya gitu. Tak acan pesat gitu. Jigana. Karena kan butuh naon butuh kerja sama semua ieu nya. Teu acan balik deui ka masa baheula meureun nya. Karena ini mah susah nanti kan seueur distraksinya. Handphone terutama. Oh nya. Nyala orang lebih banyak menghabiskan waktu naon? Scroll sosmed daripada baca buku. Menanggapi eta handphone. Aya teu kapayeuna misalnya kan ayeuna ka zaman-zamanna digital gitu nya, ngarilis buku digitalna kayak e-book gitu. Hoyong. Cuma acan kepikiran teh cara ngejualnya gitu. Terus kemungkinan untuk dibajaknya tinggi gitu. Betul. Laras. Karena kan nyebarnya bisa meureun di screenshot kayak ditumpuk terus di print sendiri gitu. Sami kapirai ge anjeunna ngadamelan komik di online. Obat batuk. Anjir. Upami seueur teuing. Bakal ditangkap. Kan ya obat batuk itu Pak. Bisi. Obat batuk mah zaman abi mah kali bek nyarioskeun teh ieu sawargi abi ge seueur ngadamel OBH muhun eta mah. Kali bek. Obat batuk mah kali bek. Nya gitu. Jadi saya ngebajakna teh pas beli pertama mah beli gitu nya bayar teh sistemnya tersebut lah bayar tapi bisa dibajak gitu kayak di screenshot terus disebar di media sosial gitu ya kan riskannya gitu maksud riskan teh nyalamun abina sebenghar mah gitu nya orang hartana numpuk nya sok we moal dijual ku abi mah dibere we hiji ewang sagaruteun haracan enak terus beunghar haracan enak alhamdulillah paingan teu mere teu mere buku motor mereka bagi menuju nah tapi ari saur abi mah mendingan ulah di e-bookkeun lah ulah mending bentuk buku fisiknya lebih asik aya kenanganna jeung kan siga kan disebutkan bahwa buku itu jendela dunia bro manyang ke e-book adalah jendela dunia kan teu lucu anjir dengan ngundi ngadengan e-book adalah jendela dunia oh iya benar e-book is Word window XP ya benar tapi benar kudu dijaganya dijaga ngomong ya buku teh cenah mah itu si buku teh kemarin teh masuk festival res di Bali laras nah untuk kecantik enggak tuh percaya ka urang Sabun sana abi matak naraskeun kita ya. Sebab abi mah aing mah percaya ka Allah Subhanahu wa taala. Babaturan kurang mana bener. Siapa penjilat. Jadi dalam rangka festival buku di Bali itu acara seperti apa maksudnya detail acarana? Di Bali itu kan aya Yayasan Mudra Saraswati. Dibikin teh setelah Bom Bali 2024 ya. Aya orang Bali nu nikah sama orang Australia nikah bikin yayasan terus bikin program namanya teh Ubud Writers and Reader Festival. Jadi nya jiga lebarana para penulis lah gitu nya. Anggap Idul Fitri ya teh ke para penulis teh. Dari 2004 sampai 2025 gitu. Tiap tahun teh ngayakeun program salah satu nate book launch. Book launch mah mulai dari 2008 launching buku gitu. Jadi lamun orang gaduh buku anyar tiasa ngirim heula naon dina Google Form gitulah. Kayak dikurasi. Ah ieu kepilih alhamdulillah. Oktober tanggal Bali atuh. Bali. Tah paminta harus balik ka dieu eta. Kumaha? Ieu da kantos jaga villa di Bali. Eta nu abi teh untun rambut ieu untun rambut.
Nah ini japu eta jabutan jaga pila ka urang. Mainan lieur kieu. Bayangkeun Aisyah teh make kameja di dasi anjing. Mana coba? Model ayeuna. Kaciri kolot teh. Om atau ayu teh? Ayo manen tuh Jumatan. Sial itu kamu pila di kuku bulu. Asaher. Siga dalam pila derajat. Sebenarnya di Cikelet di Karang Papaknya no. Di pilanya. Karang Papak sot lamun ku. Anginep segitunya. Karang pempek. Lamun ku aya mah kareng papak. Kabali berarti. Oke. Sabaraha urang aya di Garut muya hiji perwakilan. Abi hungkul. TED. Si Hartas tuh dibawa. Amannya ku saya tahu ke. Tapi Harta support abi. Support pisan. Bakal ngilu geura beri konten si eta mah. Ayo makan. Bali mang. Jadikan mah Hartas. Nah, tapi sami Hartas ge orang ditu nih orang. Amun ku Hartas. Nah, ya teu langsung ka WC. Urang Ciklet malah menuju podcast kita di tengah-tengah. Gitu. Asli itu Pak. Asli. Nuju ya nuju ngobrol. Cikletna bohong. Nuju ngobrol. Jol. Aduh aing bulas. Kabur. Ka WCU. Heula. Hartas kelakuan gitu. Aduh. Hartas. Bang pek. Tah, itu abi teh salasna namanya tak ieu menarik kue ya. Orang kan geus lila teu kana maca baheula, urang resep keur maca resep maca teh keur leutik. Resep macanya kitu teh lah. Abi mulai mengenal baca buku ya. Mulai mengenal baca buku tina noncing. Tina novel Wiro Sableng. Wih, keur SD 212. Iya, tidinya jol di Monas eta teh. Gila, kadinya wae. Alah, eta mah sanes Wiro Sableng eta mah. Gila eta teh naon disebutna? Sanes Tommy Sableng eta teh. Hiji itu dua berang hiji eta mah lawak eta 212 ya teh. Amun kayak kirang-kirang dihapun teh nya abi. Keur kecil abi resep maca. Tapi kan kayu nasi sebenarnya baca-baca. Sami berarti. Kitu teh buku silat tanya. Mu cerita silat, terus cerita fiksi termasuk bangsa Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Loh eta nya. Rahasia lukisan telanjang teh. Benar. Demen dina film teh. Ini arrow. Oh iya. Aya kamu. Ayo kapungkur teh Predi S. Zamana merajut kasih di bulan Desember benang. Asa eta Predi S dikacurut kitunya ngajudul. Predi S eta novel. Tah, kan kitu teh resep maksudnya macaan. Kenaon ini arrow? Tapi paling berkesan mah aya jadi nu naikeun minat baca urang mah. Naon? Tatang S. Oh, iya sama Petruk terus kubur nu distrika gitu nya. Langsung anjingna teh. Anu letahna digunting. Ka masjid anjingna teh langsung. Ka masjid, abi langsung ka masjid ngalah kadong-dong. Da tanggal kadang-dong Orang kenal. Tapi maksudnya karena cerita maksudnya karena buku lain, abi pribadi agak sedikit kurang tertarik. Itu kan maksudnya jenis-jenis buku kan banyaknya. Mulai dari buku sejarah, buku novel, buku aliranna teh novel, fiksi, buku sametan. Tah, saha. Eta mah upami aliran gitu buku tagihan PLN eta biasa mah aliran gitu mah. Ya, tah kanggo menarik minat baca eta kumaha sih? Karena kieu maksudnya tadi kita tadi bahasa eta nya. Di bahasa eta itu nyepang buku teh. Bandunganana. Jugreng gitu ya. Iya. Karek-karek dewa episode deui atuh nya. Oh, malu deui. Biasanya mah malah pakedan aing teh ngajeng teh. Culang. Astagfirullah gitu loh, Mbak. Ya malah pasuuk atuh mana-mana. Jadi baju rawat we itu teh. Jadi maksudnya teh ieu buku teh geus lama dipegang teh urang dah. Geus maca sa 2 lembar. 2 lembar buku. Tah kamari-kamari dibaca deui. Aya ketertarikan untuk terus maca si buku. Ya kitu tah untuk membuat
ketertarikan sendiri ke orang-orang terhadap si minat baca itu sendiri kumaha sih menurut mah karena kan Cak Abi mah hesenya memaksakan seseorang untuk daek maca buku itu kan hese. Apakah ada langkah-langkah nu harus misalkan ti pemerintah lah atau ti pribadi gitu cara satu kan pemerintah bisa ngayakeun dengan ngayakeun perpus keliling misalkan Cak gitu kan pusing jadi disebut atau mungkin kieu juga nama nya ada kudu nama ulah abi nu mikirannya gitu teh kudu kenal teh boga ieu gitu pan urang teh geus mayar pajak nah tapi maksudnya kieu nya ya ku abi dicaritakeun ya iya nyir nah di urang salah satu penyebab minat baca rendah di urang karena harga buku mahal iya 100.000 ya sakieu teh anu menyebabkan mahal naon kertas produksi dan pajak sangat tinggi sekali. Lamun misalnya teh kieu misalnya teh lamun di Irannya ya negara Syiah di Iran. Di Iran mah pemerintah teh menyubsidi harga kertas. Jadi penerbit teh bisa ngajual buku mungkin 25 ribuan gitu. Sarua lah jeung sagelaseun kopi gitu lamun urang mahal keneh kopi malah meureun. Jadi si orang teh untuk beli buku teh teu mikir 2 kali. Sok ayeuna ya harga 100.000 jeung dibandingkeun kuota beak gitu. Pasti dibelikeun kuota heula 100.000. Moal buku 100.000 mahal gitu. Padahal kan buku mah mahal ge meulina sakali gitu. Moal beak-beak gitu kan moal kadaluarsa gitu nya moal. Salah satuna eta. Jadi pajak buku teh 10%. Karena masuk ke kategori barang naon lah gitunya. Terus pajak penulis oge 10%. Lamun can robah ieu nya. Berarti saya geus nya bayangkan misalnya abi bayangkan abi royalti 10% ti penerbit, pajak 10%. Puasa Daud abi. Didinya we nu diajar nulis teh ayeuna mah. Orang kana YouTube we. Nah maksudnya teh eta gambarannya nah maksud abi teh naon? Di urang teh buku teh jadi barang yang tidak menarik gitu untuk kita invest untuk kita keluarkan uang gitu ke sana katuru katutu keur mah minat baca keur turun loba kana HP tamat buku na oge mahal beda misalnya teh Norwegia atau Denmark untuk salah mah baru-baru ini ngeluarin kebijakan si penerbitnya dibantu buku nanti dibeli ke pemerintah teh jebret 1.000 buku gitunya disebarkan ke sekolah-sekolah gitu untuk membantu penerbitnya. Eta kan upaya-upaya untuk naon untuk merangsang minat baca gitunya supaya orang-orang teh nya untuk baca buku gitu. Mahalnya buku teh pajak. Mata cek orang lu sebutkeun tadi apakah ti pemerintah misalkan anu ngabantu siga gitu kan. Harus namanya anu fundamental nama jigana iya aya kadinya nya. Ieu mah ka pemerintah anu majak atuh kumaha. Nya ada kalah ka urang mah kitu buku oge hayang buku teh donasi buku. Donasi buku. Hayang donasi buku. Eta naon? Ya mungkin matakan si ekosistem penerbit di Indonesia teh rada naon? Mati segan hidup tak mau teh gini aya gitu cuma ya gitu-gitu aja dimunsuri teh nya kan tah panglung ya asup teh ada teuing euy halus oge geus mangga balik deui jadi pajakna teh pajak awis nyata salah satu kan orang teh jadi lebarnya ngaluarkeun duit keur meuli buku harga sareng daina paling murah buku sabaraha 70.000 75 nya nu rada tebal mungkin aya buku-buku nu lebih tipis nu 45.000 50.000 gitu tapi kan jigana asik pisan lamun buku teh 20 ribuan urang ge moal lebar ngaluarkeun duit ini belanja buku nya sama tuh ajual 20 ribuan ya gue malah bisa udah dia 20 ribuan ya dikira gitu namanya nanti harapan nama nanti pemerintah oke bisa ngarojong lah ya abi mah abi masih lillahi ta'ala lah tuh bergantung ke pemerintah bergantung maka Allah danya tapi kan maksud keraya jalan tangan gitu ta cukang lantaran anak menyebabkan si buku itu menjadi harganya lebih murah buku nanti jadi terjangkau penyebaranana menjadi lebih mudah gitu kan sehingga orang-orang pun akhirnya bisa mau membeli dan tertarik untuk membaca akhirnya eta gitu. Subsidi kertas pajak turunin nah eta tong ngomong ka urang dari urang pemerintah itu ngomong ka urang siapa aneh oke urang melongka itu tuh kayak mana melongka kamera disidik-sidik mana jika anu kamar di demo atuh sakit bah Sahroni sanes
Syahrini. Terus oke. Kita akan menyelesaikan banyak masalah juga. Terutama untuk bikin ekosistem perbukuan hidup. Mudah-mudahannya gitu. Amin lah. Tah gitu mudah-mudahan didango ieu nya ku anu berenang da ari lamun ieu mah lamun ngawayang geuning sok aya kitu terakhirna teh. Da urang mau ku rakyat leutik cenah. nya. Mang Dul. Sarung gelogor. Pernah orang bergantung dan bergayot kepada ngaranna teh naonnya Pancasila. Disebut pemerintah tapi tepat setuju saya sebenarnya mah kacung urang nu aya kacung apaan ari pemerintah mah nya kurang dipilihnya marentah ka urang sok da lieur di urang mah itu kurang teh hayang maneh teh hayang ngapilih dipilih kurang teh geus pilih marentah ka urang teh da lain pemerintah kudu nama apanan penerima manfaat wakil urang mah bukunya tah gitu painten itu orang teh da ngobrol oge nya teu tiasa ampleng-amplengan ari di payuneun kamera mah gitu kumargi aya jeung teu tiasa top mall pisan da sieun atuh di sia karunya bukuna diblokir tapi painten mangrupikeun hiji apresiasi ti Capruk Sunda gitu nya gaduh nonoman Sunda khususna orang Garut ya asli orang Garut di selatan deui sami serabi di selatan meneruskan budaya menulis. Innalillahi. Apa aing kada pengumuman masjid aduh. Saya Garut dipakainya. Urang teh keturunannya itu Nyi Roro Kidal. Kirang. Kamera karep asal bro. Aduh ampun. Nya. Painten panginten deui wae. Naon dia pode ieu oke. Gitu lah. Peser we bukuna intina. Bukuna. Orang bangga lah boga orang Garut punya penulis dan juga punya penerbit ayeuna teh alhamdulillah. Itu mudah-mudahan. Dan di Garut mah hiji-hiji nanya maliranya. Penerbit duka teh. Nyawa gitulah. Nyalanya. Long kan sanes ka malire. Amin ke ka dieu. Beda sanes nu abdi nya bareng-bareng gitu. Oh nya gitu. Ya, siap. Setaacan urang ieu, urang tutup. Urang teh nya ya kene. Casin. Emang mereka mana? Juga balik setula. Gitu aja mah. Jadi parah. Setaacan urang tutup. Abi karena kieu ieu mah orang Sundanya. Terlebih ya penulis biasa nama nanti karena sering bacanya terus namina penulis pasti sering baca otomatis si kosakata teh lebih banyak cing kurang ajakan main ieu geuningan kata berkudawat di sisi terakhir ka maneh sia ka urang deui gitu ka dia muterna ka dia ya siap coba Capruk Sunda arida daging atah arita tahu bulat arilat latihan senam arinan arinan nama kamu siapa Arifah sama sesuai ketukan nama siapa Arifah sarua itu nanya tuh kurang naon hese ieu Pahpir Mas Bran Hari Bran berani dan tegas Ari gas rukeun we hari we iya orang kebagian we wae saya terakhir saya terakhir cobaan di tengah ini namanya mere we so ari we naon wedang jahe rada wedang jahe saya di terakhir cobaan di tengah di tengah jadi itu ka dia berarti oh gitu siap jadi itu we tuh kaiji jadi berarti kan naon dia ka dia punten mangga mah bade naon bade caw amono namanya Ariput nuga rilis Arilis Arilis gitu lisung kedua halu Arilu luhur kapal laut Ariwut Luhut bin Adam refleks Luhut ya sok bin dah Arin hah
Bin teh. Ari Bin, Bina Marga, Ariga. Garut Selatan, Aritan. Tan Malaka, Arika. Ya, Kanyut Ariga udah kan mana harus teh? Kanyut Kunang. Nya Kanyut Kunang. Kanyut Kunang Arinang. Ka Asak, Arisak. Kurcai Ari Ari Iya tiba-tiba. apa deh? Alah, ya mau ukur ya lah ukur ngetes ya mah ngetes otak masih kena berfungsi kenapa abi alhamdulillah abi teh rada berfungsi ali itu walaupun ujungnya eta gitu berarti ayalah merenang bisa orang diajar nulis engke mah nya tapi itu siap da abi teh kantos nyerat teh ka punggur teh gitu mohon ayalah kayaknya orang di orang minang nulis baheula mah atuh kan sok didikte ku KM baheula nulis wae aing anjing anjing dayana nah tas gitu wae atuh Mang Ridwan Malik hatur nuhun sami-sami kayak we ti Bali ka dieu deui ngadongeng deui di Bali arbal eta mah di bengker nya ulah disebutin di arbal aja nah kayak bengkernya nya baru tiba-tiba kayak cerita deui nya cerita deui aman cerita bawa mah cerita geus ayo mangga balik Mang sakitu we bala japro katurun kasadayana nu tos nonton episode ayeuna dina episode na Kang Ridwan Malik ulah ilap bukuna tiasa dipeser di penerbit Malire nya Malire di Instagram aya penerbit Malire atau Kang Ridwan Malik oke yang langkung ceket tiasa di follow Instagramna Ridwan Malik. Tong ada tanya ya, bukan ajengan anjing. Hapunten segala rupi perhatosan. Hatur nuhun karena segala kelepatan. Pamilap kabala japro kada tacan ngasubrek akun @gemaruniverse di subrek heula di follow oge akun Instagram @gemaruniverse oge TikTok na @capruksunda. Nya upami urang hoyong diundang ku Kang Dedi Mulyadi mangga di mention wae di Instagram na sareng YouTube na Kang Dedi Mulyadi. Mention wae di cagur. Salieur. Kemana we urang teh nya. Sale deui atuh nuhun ka sadayana. Naon? Poho. Naon? Eta anu hiji kaliwat. Naon? Ya, atur nuhun ka sadayana kali deui urang sadayana pamit sim kuring bae Prawira. Sim kuring lekok-lekok. Capruk Suna. Ngomong Suna. Mending kasar daripada lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending. Promo hamplas ya teh geus. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.